Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Meli Astuti kelas 11 IPS 3. Sampurasun. Mangga urang sadayana panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu dimana dina kasempatan ieu urang atos dipasihan kesempatan kempel sasarengan sareng dina kayaan sehat wal afiat. Ibu, bapak, guru anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipihormat. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun piantara anu judulna Pangarup Pagaulan keur Budak Sakola. Palawargi sadayana anu sapertos ku urang diperhatoskeun, budak sakola atanapi budak ngora zaman ayeuna henteu sapertos zaman baheula. Nu dimana budak kuduna diajar di bumi kalaka kaluar ameng sareng rerencanganna komo dimun malam mingguan. Saur sim kuring mah anu mengakibatkeun pangarup pagaulan keur budak sakola teh nyaeta dina faktor kolotna. Nu dimana nu kedah leuwih ngajaga, ngadidik, sarta pasihana sehat keur budakna, sangkan bener-bener fokus ka sakolah heula sareng cita-citana. Seueur pan ayeuna mah budak SD, SMP keneh tos boborogohan. Kadahna mah saumuran kitu mah teu acan pantes namina bobogohan teh. Kada leuwih mikirkeun diajar, mikirkeun sakola, mikirkeun ngabahagiakeun kolotna, mikirkeun kumaha kahirupan manehna ke kahareupna. Ya mugi cekap sakitu anu ku abdi didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.